tulung aing tanu mantap kurang ge kuari sebagai warasatul ambiya kakarak anu puletak peletik mata tangga ulah dianggap kakarak anu puletak peletik ngomong mah anu tina sajajareun ulah pati dialah hate kakarak di ciduhan mah Kangjeng Nabi mah geus lain di ciduhan deui Kangjeng Nabi mah unggal salat balik di masjid di ciduhan coh asal balik subuh bade ciduhan coh Kangjeng Nabi sababaraha kali di ciduhan ketika Kangjeng Nabi liwat jem nu sakitu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi ngajanteng bae ngadagoan. Je teu gowa tuturkeun Kangjeng Nabi. Ji tuturkeun Kangjeng Nabi diintip ku Siti Aisyah cek Siti Aisyah pan atuh cek Siti Khadijah. Ku Siti Khadijah cek Siti Khadijah teh pan atuh ieu lila amat Nabi biasana geus datang di deuleu keur ngadagoan keur nangtung bae. Orang ngadagoan nu nyiduhan eueuh. Barang datang tuan kok rada lambat biasana aya nu nyiduhan di dinya jam sakitu teh kok ieu eueuh nu mentek ditagoan besinya na lambat. Tuturkeun Kangjeng Nabi aya. Urang muringkak bulu urang mah kos kituna teh. Geus lain sakitu deui Kangjeng Nabi mah. Beres kok, Bro. Jeung nu di imah kaluar. Punten cek Kangjeng Nabi, aya naon? Ainu sok nyiduhan teh dirinya sangarana. Oh kipulan. Emang kuari ka mana? Oh nyana muriang dilayat ku Kangjeng Nabi. Dilayat ku Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Oh Muhammad aya naon? Lain biasana kula sok di ciduhan ieu. Aduh hampura. Sakian hampura. Aduh kula ieu keur muriang panas. Keur muriang panas. Duh izin amat Muhammad. Wah, kula mandek iman baik aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Bu, Muhammad horenganan etak istiqomah jasa anjeun teh. Ku sebab kula eueuh bae disampeurkeun ka dieu. Eta teh mah endek iman mah alhamdulillah hidayah ti Gusti Allah ca Kangjeng Nabi. Engke kumaha mun aya Abu Jahal datang. Lah, Abu Jahal tinggal Abu Jahal, geus. Kula izin jasa, mah nya kula teh nyiduhan bae dilayan. Pas kitu. Urang mah mantep jasa. Urang aya nu ngomongkeun bae ge. Saha eta nu ngomongkeun aing? Hah? Diteluh sia ku aing. Nya kiai leuluh. Tuh. Gas. Urang diundang ngariung ka tetangga. Aya si anu moal aing moal datang ka dieu. Emang urang aya si eta. Satungtung aya si eta aing moal. Atuh ngagedean mah masalah. Kangjeng Nabi mah di ciduhan dilayatnya nama diomongkeun doang teu datang-datang acan geus pepisahan. Deuk kumaha deuk jadi panutanana. Kudu nama datang kadinya biasa ngomongkeun deui alhamdulillah atuh sapa ku urang langsung ku urang sopanan geus geunah ya Allah ya Rabbi geus ditata ku Kangjeng Nabi contoheun urang uswatun hasanah unggal maulid uswatun tapi deuk irahan nuturkeunana urang tuh ya Allah syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimin ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون Wallahu a'lamu bimaradiqad teman-teman litakiki utai kode kumedakan kade pakikna alamu teman-teman waru ingsun agung innahu insatuhune kalakuan esana tegese kalakuan iku yakti merihatinkeun ka ing sira Muhammad apa alladzi yaquluna perkara ka ngarucap ya kufar kabeh laka kadue sira mina takdibinya tanda saking ngagorohakeun fa innahum maka satuhune kufar iku orang ngagorohakeun ya kufar kabeh ka ing sira isri ing dalam jero atine li ilmi annaka sadiqun karna waruhe kufar iku in annaka ing satuhune sira iku kang bener wa pikiraatin lan iku tetep ing dalam qiraat ma wa pikiraatin lan ing dalam qiraat suwiji ma bi takhfifi kalawan den entengaken macana la yakdzibunak
layan sibuna ka ilal kidbit tegese orang ngabangsakeun ya kupar kabeh ka ing sira maring goro walakin zalimina lam tetapi ni wong kang zalim kabeh wa da'ahu maudhi'al mudmar ngadokonkeun ya Allahu ing zalimina ing dalem panggonan mudmar biayatillahi kalawan sake ayat Allah Al-Qur'an ditegese Qur'an ya jahdun ku kang angas kabeh ku kang angas ya zalimin kabeh yukadzibuna tegese gagorokeun ya zalimin kabeh walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين Wallahu a'lam bimmaradi demi yakti teman-teman dan gorokeun apa rusulun pirang-pirang utusan min qablika kang tetep saking sadurunge sira Muhammad fihi ku tetep ing dalem ayat walaqad kudzibat rusulun utawi tasyiatun lin nabi ngabeberah kadue kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pasabaru maka pada salalabar ya rusul kabeh ing atase barang kang den gorokeun ya rusul kabeh wa udulan den pilaraan ya rusul kabeh hatta malah kahum ing rusul apa nasuna pitulung insun agung bihlaki kaumihim kalawan dan rusak kaum rusul fasbir maka sobar sirah Muhammad hatta yatiakan nasru malah teka ing sirah papitulung bihlaki kaumika kalawan dan rusak kaum sirah wala mubadilalan oranana ganteni ku mawjud li kalimatillahi kadwe sakehe kalimah Allah wah ini tegese pirang-pirang janji Allah walaqad ja'akal naki teman-teman yakti teman-teman teka ing sira min naba'il mursalin opo berita kang den utus kabeh ma yaskunu bi qalbuka barang kang meneng kalawan ma opo ati sira وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Allahu a'lamu bimuradi wa in kana lamun ana kalakuan iku gaburo agung azumat tegese agung alaika ingat dasi seraya radu maka mengone kufar gabe anil islami saking islam dihirsika alaihim kana kasam sama sira alaihim ngatasi kufar fa in istatota maka lamun kawa asa sirantam tagi ingin tanyu prisirana pakon ing lubang sarban tegese dadalan tegese dadalan ing dalam bumi piladi ing dalam bumi aw sulaman atawa tangga atawa tarajem musidan tegese ngon munggah bisa maing dalam langit fatatiau magan-gan isirahum ing kufar biayatin kalawan ayat bimaktarahu saking barang kang kawe-kawe kufar kabeh fafal maka migawe sirah mana ing mana anaka Bapal magami gawe sirah mana utai mana na iguana kasatuhun na sirah ikulat na satu dari kawara kawasa sirah dari kaing mangkono antad dogya nafakan asbir maka sabar sirah hatayakum Allah malah ngahukuman sapa Allah walau sya Allah lalabun ngarsakan sapa Allah hidayatahum ing nuduhakan anay kufar la jamahum maka yakti ngumpulkan ya Allahum ing kufar alal huda ingat sa pituduh walakin lam yasha dzalika lan tetapi ne orang ngersakeun ya Allah zalika ing mangkono hidayah falam yu'minu maka orang ngararimankeun ya kufar kabeh fala takunanna maka ajaan temenan sira Muhammad minal jahilina iku tetep saking kang boro kabeh bidzalika kalawan mangkono Insyaallahu la jama'ahum
nyaritakeun tentang kufar-kufar ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas tanggal 27 Rajab orang Rajaban ya nyaritakeun Kangjeng Nabi umur 20 Kangjeng Nabi geus dijuluki ku seluruh orang Mekah dengan julukan Al-Amin. Lantaran naon bae nu kaluar ti ucapan Kangjeng Nabi teu pernah meleset satai kuku aja. Tepat. Teu pernah aya bohong, teu pernah meleset, teu pernah be aya mung mang. Jadi naon nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tepat luar biasa. Dijulukilah Kangjeng Nabi ieu adalah dengan julukan orang yang sangat terpercaya, Al-Amin. Nyawa Amin di urang. Amin Rais, Aminuddin. Jeung berbagai amin beta mah Kangjeng Nabi mah predikatna Al-Amin. Masyaallah. Tokoh-tokoh Mekah terutama inohong Mekah Abu Jahal nyahoeun kana keistimewaan Muhammad sieun Abu Jahal ge ka Kangjeng Nabi mah mun Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang azab pasti datang. Menyaritakeun naon bae pasti bae matak sieun jero hatena mah Abu Jahal cacak-cacak Abu Jahal pang pinterna pang tokohna buang inohongna di Mekah atletik nama mengakui kana keistimewaan Kangjeng Nabi ngan gengsi eta teh gengsi mun dibabawa geus bahaya jasa gengsi. Naik Kangjeng Nabi umur 40 tahun diangkatlah jadi Rasul Allah. Ketika Kangjeng Nabi khawah di Gua Hiro menyepi Kangjeng Nabi, menyendiri Kangjeng Nabi, ninggalkeun dunia, ninggalkeun makhluk. Duduaan rarasaan jeung Gusti Allah teh ngeunaheun jasa di luhur gunung asa bareng jeung Allah asa komunikasi nyambung jeung Allah ngeunaheun tak urang ge lamun geus bisa sorangan nikmat ibadah geus hebat tepat lamun jelema can bisa sorangan ibadah sorangan mah salat sunah ge Allahu Akbar Allahu Akbar ai di loba jelema rapi salat ieu nu kos kieu Ki Haji teu beres sama pas itu. Lamun loba jelema we, salat sia. Ai di imah bae mah pamajikanna ge nyahoeun. Pak Haji teu salat. Di imah bae mah mun eueuh sasati lok salat. Tapi lamun aya jelema waduh, geus pang salatna mah. Cek cenah kula mah lamun teu salat teh nyeri awak cenah. Wih. Insyaallah. Padahal mah pamajikan lagi ngajebihan bae. Sacayut ngomong. Tadi gimana kanyawan? Urang mun di loba jelema pakara lamun loba jelema. Lamun loba jelema nyawer ge para. Weh kadede. Anak mah dieu mah yang meuli es ge ganggarateun. Ya potongan-potongan munafik sakos gitu. Perbaikilah diri urang supaya akur bae salat di loba jelema jeung sorangan akur nikmatna ngan lamun teu dibersihan heula batin moal beres. Bisana urang ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah duduaan jeung Gusti teh ketika batin urang geus bersih. Aing ngabersihan awak bababari jasa kulit urang aya teh kotokan gegiraan bae harita keneh kumaha, lantaran lantaran besi kambeun ku batur oge sorangan age teu betah.
urang keur lempang di baju urang teh aya kotoran boro-boro nun nejis cacakan cai hujan bae ge cai hujan ngecret ka urang keur lempang di jalan ngecret gegeraan dikumbah baju urang samping urang dan lain sebagainya atawa di leungeun urang di pipi urang aya hideungan harita keneh dilap teu betah tapi ieu takabur di jero hate teu pernah dikumbah hasud nu aya di jero hate teu pernah dibersihan ria nu aya di jero hate teu pernah we ku urang teh diomean datang ka paehnya na kos kitu bae moal aya ngeunah ibadah ka Gusti Allah bisa ngeunah soteh ibadah ka Gusti Allah eueuh nanaonan di jero hatena hiji we Allah sedengkeun cek Gusti Allah aing nyieun hate mual bisa diteundeun ku dua perkara lamun sia cinta dunia ka aing teu cinta mun sia cinta ka aing ka dunia teu cinta berarti mual bisa nya cinta ka aing nya cinta dunia mual bisa akhrij hubad dunya min qabl mika keluarkeun cinta dunia di jero hate anjeun fa inilah ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahidin kaula moal ngumpulkeun cinta ka kaula jeung cinta dunia di jero hate hiji hate nya cinta dunia nya cinta ka Allah moal bisa berarti di jero urang di jero hate urang renungkeun aya sia awak cinta teu ka sawah cinta ka mobil resep cinta tante resep aya cinta jeung resep oh eta gane aya ka motor resep eta nu mentak datang ka ngridit ge ku resep eta teh berarti siapa loba ka resep jasa ka resep berarti teu cinta ka Allah teu cinta teh ka Allah kajeun teuing ngomong cinta sungut doang jadi kurang kadeuleu dina praktekanana praktekna nah bari awak aya cinta ka Allah cinta ai kadang dia henteu mantak teu boga henteu cinta ka dunia kunaon mobil teu boga motor teu bogana emang sia cinta apa teu boga eta mah bohong tak kayak kitu teh tah maka Allah henteu ka dunia henteu tungtung nama henteu gen eueuh cinta bae mungkin tafakur ngaranna dek datang ka ira atuh cia cinta dunia aju atuh ulah dagang bae ji lain ulah dagang ulah resep dagang ngadagang bae sebab mungkinna loba kepentingan pamajikan mah pan kudu dibiayaan anak mah pan kudu dibiayaan masjid mah pan kudu dibangun majelis talim kudu dibangun ketika perang kan kudu dimodalan ulah sote cinta ari dagang mah terus jadi atuh cenah kiai hete mah hese makana kudu ngaji ge makana kudu ngaji nu mentak ka ditu na aing mah moal cinta dunia cenah moal dagang awas ya mun teu dahar kumaha sia jadi atuh kudu belajar tadi mah tadi bae ngalaksanakeun lain jang aing mah aing mah geus teu cinta paling ge 2 piring aing mah sapoe tapi pan anak mah teu bisaeun teu akur jeung urang pikiranana pan pamajikan mah can akur pikiranana jeung urang atuh jang pamajikan jeung jang anak ya tanggung jawab urang tasawuf pamajikan henteu ulah diseret ti tasawuf jeung urang nu mentak tah ieu bangsa-bangsa kiai anu tasawufan teh can nyahoeun cara hirup can nyahoeun kumaha urang nyana tasawuf tilok dahar ti beurang tilok nginum kopi tilok nginum teh paling ge bukana jeung cai putih urang nyaba ka imah nyana ngahareupan urang tapi urang teh disuguhan kaparat tak kiai atuh tasawuf nyana bae eta mah atuh ji kumaha mun ngagoler di dinya teu make otak kata kiai kos kitu jakang jeung nabi ge jago puasa jakang jeung nabi ge jago zuhud pangjuhud moal aya tanding ka kangjeng nabi ketika aya tamu suguhan tamu mah tamunya namanya na geus nya mah deuk puasa mah enggak nek teu ngadahar sangu los tapi ketika aya tamu tanya geus dahar tan jan encan sarua sial cak tamu teh sugan teh
tahu di mana ya. Aduh habis di Bogor berangkat jam sabaraha? Jam 7. Mampir-mampir tadi henteu langsung bae. Kuari inget jam 11 candahar ya berarti ya. Paingan kesangan bae budak. Nah tuh ayana. Tamanya nama puasa los. Nyana mah teu ngadahar sangu los. Tamu mah Allah tah suguhan. Lamun moal nyanana ulah karep nyanana di gunung bae. Nyanana atau di kamar bae keur holwah teu kapanggih geus teh disuguhan ge nyanana keur holwah ai kitu mah nyanana datang ka dinya sasalaman ngobrol ai tamu teh bere cai-cai acan tasaupna teu boga guru teu maka jeung kumaha suguhan tamu mah selos jang sia aing mah henteu aing mah teu keur puasa ieu aing mah teu emang tilok ngadarep we kos kitu ieu jeung temen tengeuna jadi lo orang dek dasaup si gade ieu mah bro cenah aing nyaba ka kiai anu aju kunaon nyana mah abong puasa bae aing teh dibere cai-cai acan sakeuna teh ajeuna ka ditu teh hayang aing lah kalaparan aing datang ka ditu tah salah teh kos kitu Kanjeng Nabi orang contoh si Abdul Qadir coba orang contoh unggal poenya na puasa daharna ge geus saeutik jasanya nama kadang-kadang teu dahar ketika aya tamu disuguhan tingali dina manakibna jang susuguhna ge daging sabaraha sangu sabaraha nu beuki sangu nu beuki roti jang tamu Masya Allah jadi ulah sok dibawa diseret urang can tasawuf titah nasawuf jeung nya tungtung nama tasawuf teu kalaparan mah geus ya Allah ya Rabbi. Nah iya Kanjeng Nabi ya, ketika diangkat jadi Rasul nyada dakwah para jamaah si Kanjeng Nabi wahai ahli Mekah wahai ahli Quraisy wahai kaum Kusoy wahai kitu ahli-ahli Mekah kaulah ieu adalah diutus ku Gusti Allah sebagai Rasul Allah sebagai utusan Allah dek nyampaikan bahwa pangeran teh lain Uzza lain Lata lain Manat pangeran teh hiji Allah allazi khalaqas samawati wal ard cakang yang Nabi kula ieu adalah rasulna uyang ingatnya Muhammad cak Abu Jahal ai urang teu percaya punnya nama tilok bohong tapi pan kuari berita teh asa ku galedeg bae pan aing ai kamari mah segala berita-berita nu karar itu ku aing masih dianggap keneh tapi pan ieu mah berita geus lain lalagan ngarobah pangeran urang ku urang geus diminyakan pangeran ku urang teh geus disuguhan pangeran ku ari titah robah pangeran urang cenah ka Allah nu teu kedeuleu ku mata urang ieu si Muhammad kumaha ge jadi kieu Muhammad jadi edan ngadadak Muhammad teu beres ya Muhammad ieu ngobrolnya najeng baris jana jahat naon apa eta Muhammad batilok bohong heueuh tilok bohong nama aing geus nyarti jasa eta budak bener jasa bener tapi pelebah ieu mah nya urang deuk ngabenerkeun bae kitu ke heula ulah ka heula tapi kan nyana eta lamun engke ku urang teu dipercaya aju engke nyana nyaritakeun ku gara-gara urang teu percaya siksa kumaha ku eta aing sieun ge Abu Jahal aing sieun ka Muhammad sebenarnya mah. Jadi dihareup mah biasa jada teh tulak cangkeng ditukangeun mah sieun, kanu bener mah sanu teh sieun. Kanu jujur sanu teh sieun, sieun kabeh ge kanu jujur mah. Nu mantak jawara tilok ngadeukeutan kiai kunaon? Sieun. Sieun ku jujur ai ku jelebana mah sapira kiai ditikem ge atuh ya, komo leutik mah. Tapi ku jujurna, naon sebabna? Jero hate aing kanyahoan ku nyana. Pan bisa kanyawan pan al mukmin miratul mukmin mukmin teh kaca jelema mukmin urang lamun ngaca kanu sahandapeun yo eta hebatan aing salat sia mah aing mah make sunah sia mah henteu kaca ngaranna teh naik teh kanu akur ja akur teh budak kacana dikaca ku urang teh sia jeung aing akur teh salat sia 2 rakaat aing rakaat teh salat dan sarua kaca kan ngaranna aya deui teh naik ka luhur itu mah loba salatna aing mah rada saeutik ngaca tah rada kurang tah teu loba omong tanya teh geus teu pati loba omong tah keur ngaca tah ngaca deuk bae aya deui kiai nyana mati peuting ge hudang bae zikirna ge teu eureun-eureun mulai geus malah kakak ditu lah aing malah kunana nih geus teu nyaho bae bung
si eta mah kadang-kadang katebakeun bae tah mun aya naon teh jadi kumaha teh urang geus sia bae ka ditu aing embung isin emang kunaon teh atuh pan geus sia mah aing ngiriman bae tah ka ditu aing mah embung kunaon gitu geus loba ngomong selantaran pan aing mah loba kabeuki keneh di nomor HP aing loba HP nyasar kumaha sia geus aing kanyawan nomor HP aing bae ku kiai eta mah geus kanyawan geus aing mah hatur salam bae teu kuateun ngaca ngaranna al mukmin miratul mukmin kanu sahandapeun mah wani kanu sasama mah wani barang kasaluhureun lain gelut mah sapira kiai disintreuk ge ngancleng tapi eta na teh aing teu kuat teh isin jadi teh kanya aduh geus ya sugan aing mah lain ya di tengah-tengah gua aing nyana nyahoeun ka aing berarti atuh ye geus lah loba omong lobong eta keur kitu tah ieu ge ieu Abu Jahal ka Kangjeng Nabi teh kos kitu sieun isin lantaran ngaca nyana loba kasalahan loba katakaburan kasombongan jeung sajabana ngaca ka Kangjeng Nabi sebab jadi kaca nah urang ge lamun selalu ngaca kos kitu teh jang introspeksi dititah al mukmin miratul mukmin jelema mukmin teh kaca lain ngaca kieu otak sia mah kieu sih kaca teh coba ka dia sia tuh jatuh ke dulu aing ya kulit sia leuwih hidung ti otak aing boro-boro aing ngaca ka sia blon da budak cakil apa jar kaca nu di 8 gitu tah cara tadi tah lain urang bae nu teu paham di zaman eta teh surah Tuan Abdul Qadir keur nyaritakeun al mukmin miratul mukmin masyarakat tetep teu percaya teu ngarti maksud ngaca kumaha sih cek tuan saya boro-boro jadi wali sih mah segitu gitu ngarti maksudnya ngaca kumaha aja urang mah ngaca teh atuh kadeuleu beungeut kadeuleu awak eta ngaca jadi disurahkeun ku tuan Abdul kieu ngaca teh tah model tadi deuleu ku sia dulur sia nu sahandapeun sia asa kumaha diri sia asa hebat kan sebab kacana jore deuleu kacana nu akur sia asa akur kan asa kacana akur deuleu kacana nu leuwih herang kumaha tah perasaan sia isin geus ngaca berarti sia ngaca urang kuari boga beungeut kasep ngan ukuran kasep urang bae jol bae aya urang Arab nya mancung irungna nya bentik bulu matana kumisna ngajeripit janggotna geus rapih jasa eta nu tadina ka kasepan teh barang deuleu itu kan ngaca nah embung lah jeung eta mah aing saingan dia eta mah ngaca ngaranna eta keur carita ngaca beungeut kabelah dituna ngaca harta kabelah dituna mah eta kos kitu alam nu kudu di dieu mah ieu akhlak kaca tuh dulur urang anu leuwih hebat kaca tuh mantak si Abdul Qadir mah sanggupan hei masyarakat bolo aing ngaca sia ka aing nya nama terang-terangan tuh si Abdul Qadir mah gerang ngaraca sia ka aing dititah ngaca ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi geus eueuh nu aya kuari aing incuna bolo aing dek kadu naon sia jeung aing kos kitu teh kos sombong tuan Syekh Abdul Qadir mah kaca aing ku sia lamun sia salat bandingkeun salat sia jeung salat aing mun sia puasa bae bandingkeun puasa sia jeung puasa aing mun sia udang ti peuting bandingkeun udang sia jeung udang aing kaca aing tuh aing ngomong kos kitu teh lain hayang harta geus liwat teu hayang aing mah harta aing ngomong kos kitu lain hayang agung geus liwat keagungan aing mah dibandingkeun jeung sia teu hayang aing mah aing teh hayang mulia liwat aing mah hartina liwat geus dinolkeun teu hayang dunia teu hayang agung teu hayang mulia hiji nu dipake ka hayang ku aing mah Allah kaca aing ku sia karak jelema tararungkul kabeh kitulah kakutuban Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nah ye cek Abu Jahal teh cek Abu Jahal ngomong kieu Muhammad ai kamari masih ngomong kieu kitu ge aing percaya tapi pelebah ngaganti pangeran mah lain kehelanan ke aing masih pakai perhitungan gini ulah sasablakna sunggut sia sebab sia lamun pindah pangeran kuarikaan la khalaqus samawati wal ard ninggalkeun usah jeung lata ieu pangeran urang deuk dikamanakeun sakjana pangeran urang waduh
geus diminyakan, geus dipuput, geus dipandian. Dan di kamar kan pangeran. Kos tuh bener tapi ondo eta ngomong. Artinya pangeran, ya Allah, leuwih ti orok sama pangeran. Lain mandian urang endahan dipandian sama pangeran. Tetep cak Abu Jahal manya urang. Waduh pangeran. Ulah dihina Kangjeng Nabi ku Abu Jahal, awas ya Muhammad. Lamun sampaikan ka ngomong-ngomong di pangeran, aing kajen kukumaha nu bertindak ka sia. Awas ya Muhammad. Abu Jahal langsung ceramah. Wahai para ahli Mekah, kamari ieu mah nu ngaran Muhammad teh julukan Al-Amin teh jelas. Tapi setelah ieu nyana teu aya sababaraha bulan, ai prak aya ngaganti pangeran. Awas ulah waka percaya ka nu ngaran Muhammad. Awas ulah waka haju prak iman bae kanu diimani ku Muhammad. Deuleu ieu Jahal ieu. Deuleu ieu embah maraneh kabehan. Hayang naon maneh kebutuhan datang ke embah ka dieu. Ulah nuturkeun Muhammad, awas. Watuh masyarakat geus kukumaha ge asal dibere beas bae. Asal dibere roti bae, asal dibere duit bae, geus bae kos pencalonan lurah teh nyaho bener teh nyaho salah pokona asal dibere duit. Sak kadituna kaduhung aya. Pencalonan bupati asal dibere duit bae, kaduhung aya jeung urusan negara. Emang meureun eta wawatak nu kuari teh akur jeung wawatak kaum-kaum Abu Jahal. Alhamdulillah, ya Rabbil. Ya ada Abu Jahal kan itu. Hayang beas datang ka aing, hayang roti, hayang terigu datang ka aing, hayang duit datang ka aing, nu penting sia ulah iman ka Muhammad. Ayo, buat tuh Abu Jahal jelema ternama atuh. Direkrut kunyana perekonomian jang nyumbang jelema supaya ulah iman kanu diimankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi dakwah teh didarengekeun. Kangjeng Nabi ngajak teh didengekeun. Masya Allah, timbul prihatin manusiawi ngaranna. Cak Kangjeng Nabi padahal pan ieu diangkat ku Gusti jadi Rasul Gusti, tapi jelema teu percaya tah watak jelema teh eleh ku dunya. Nu mantak ieu atut teh jago jasa nuturkeun Abu Jahalna. Heuh jago ieu mah nu penting menang kumaha ieu? Neuleuh nyana kaluluhurnyana ka Abu Jahal. Baheula Abu Jahal teh kos kitu tah lantaran nyumbangan jelema supaya ulah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Loba nu nuturkeun Abu Jahal diparake lakukan didat-kandidat nu aya di Banten, nu aya di Indonesia, khususna di Jakarta jeung di Banten, komo di Tangerang mah alhamdulillahirabbil. Alhamdulillah ka Indonesia goblok. Jadi orang lamun maca sejarah kabaca kabeh kita. Kos kitu tah. Ya Allah, ya Rabbi, kamari supermi beda-beda sabaraha. Ngaku atuh sia. Tuh. Dawahlah Kangjeng Nabi wahai ahli Mekah ulah salah pangeran teh Allah nu ngadamel 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi nu utar atur kahirupan urang. Urang dijieun ku Gusti Allah ieu teh digurak-gerakeun ku Gusti Allah. Kabeh ahli Mekah Muhammad kami mah moal kang ngadenge lantaran kami mah ieu disumbang ku Abu Jahal. Waduh cik Kangjeng Nabi poharam dawah deui ka belah kidul sarua, dawah ka belah wetan sarua, dawah ka belah kidul ke kulon sarua, ka belah kaler sarua bae. Terus bae Kangjeng Nabi eueuh nu ngadengekeun teh ngan sakadar jelema-jelema tertentu pamajikanana Siti Khadijah nu ngadenge teh. Sayyidina Ali aloku anjeun nu ngadenge teh, tokohna Sayyidina Abu Bakar nu ngadenge teh, Sayyidina Umar mah geus kakerot bae teh Muhammad macem-macem bae. Teh Sayyidina Umar panjawara Sayyidina Umar. Aya bae segala pangeran segala naon. Lah hirup geus judi mabok kitu bae cek Sayyidina Umar. Ka pangeran-pangeran. Eta Sayyidina Umar mah kos kitu. Aya dulurna nu awewe asup Islam. Sia ku aing seret cek Sayyidina Umar. Segala asup Islam segala naon. Sayyidina Umar galak jasa.
galak jasa, masya Allah. Das, boleh segedekan Muhammad ngaco. Umar eta. Waktu didukung Abu Jahal ku Sidina Umar, didukung ku Abu Sufyan, didukung ku tokoh-tokoh, tegar Abu Jahal teh. Das, Abu Jahal, boleh segedekan masyarakat geus bae momoy ulah kena iman ka Muhammad. Nah, Kangjeng Nabi sedih, prihatin. Ya teh Rasul diangkat jadi Rasul ku Gusti tapi dakwah teu daraekeun, sedih Kangjeng Nabi teh. Sugan teh mah begitu diangkat jadi Rasul dakwah haju daraekeun jalan henteu. Cacak Kangjeng Nabi diangkat Rasul ku Gusti Allah, diberi mukjizat Al-Qur'anul Karim, jelema teu langsung iman. Atuh komo si Udin nu balik pasantren mah. Balik pasantren haju hayang dituturkeun bae, atuh salah. Diri sorangan heula masjid bersihan amparkeun salat duha ulah yang kadeuleu ka Gusti Allah maca Quran bae ke sabulan 2 bulan 3 bulan ke masyarakat je eta si budak anu sok di masjid bae eta urang nu karak balik nasantren ji jagetol teu boga pagawean pan nya mangan ngaji bae ji urang ngaraji yuk kanyana yuk mulai tah curang ngaraji kanyana mulai din sia iya bagus tuh boga pagawean ya tuh kula mandeg pagaweanan susupira udah ngabersihan masjid ngompa bae ge ngabersihan masjid baiklah kula mah ibadah ka Gusti Allah sia masantren sabaraha kebal atulanyakeun kebelna ja asana ti harita teh ya can kumisan ajo atuh ku hari mah atuh kahandap-handap geus wisan ya. Geus kebal berarti sia masantren. Kieu bae tuh din, gori kumaha lamun sia magahan ngaji di musajen bae lah, jangan musajen ge bisaeun kitu heula tah. Tawadu ngaran. Henteu. Ieu urang magahan ngaji bae heula di dieu rukun-rukun salat atuh aya meureun 5an mah. Lobaan amat ceukna teh. Mun 2an mah daek lah ulah 5an mah loba teuing ceukna. Ngomong teh kitu heula. Ieu mah datang-datang nongkrong bae wauh encan naon encan. Encan kadeuleu akhlakna ku masyarakat nyana bersepentah henteu ka salat. Nyana bener tah henteu pembohong apa lain, besi aya duit sholawat nyimpang tah henteu. Can kanyahoan geus ngajakan ngaji atuh embungin masyarakat ge. Ulah ngajakan ngaji ka masyarakatna, tembongkeun heula jati diri. Lamun urang geus jadi madu pasti sireum daratan. Geus jadi gula sireum daratan. Mun jadi jajamu budak leutik pangheulana kabur. Pahit cakena teh mah. Atuh kitu heula. Jadi santri. Aju memeh aya santri geus ngabangun heula 2 tingkat. Wah, asana ieu mah pipeternakeun ayam ya. Dipeternakeun gajen ku kumaha ge. Lain kitu didikan salaf mah. Datang ka imah, tembongkeun diri urang jati diri ibadah ka Gusti Allah. Eueun nu ngaji maca Quran, nyeun bae pondok tihang awi, leutik mahiduaneun. Engke datang urang dinya, eta jangan eta lah besi anu ngendong we di dieu. Tuh, sederhana. Tapi pasti. Sederhana tapi pasti karana kos kitu. Datang kolotna ieu lah teh nu ngaji amil di dieu tah. Iya tuh betaheun teh moal nya atuh coba doakeun supaya betah geus atuh tadi dinya tah. Tuh mulai 1 2 3 pagahan beneran kunyana. Tuh geus aya tak wari mah 5 geus teu mahi. Teu kudu minta bantuan ka bupati, ka camat, ka lurah. Duit nu aya gunakeun heula bego. Sapira meuli awi opat deui da panjangan ieu ku aing ka dieu make hateup ka dinya tah set beres ke aya deui ke kakarak geus aya 50 santri aya nu sugih ka dinya ceng sia magan ngaji bangunna ku tegep ieu lah sategep-tegepna kula bae ieu pondokna rombeng dibangunkeun nya ku mangajinya ih mangaji ge resep keneh kan ka dunia ulah sok bungan bangun nu batur lah heulanan henteu mangaji mah ieu mah atuh neangan maneangan bae. Tuh, eta hebat kan bahasa teh. Ngeunaheun kan udah ngabangun ge. Nah ieu mah atuh aya mangaji leuwih mah teunan heuy, mangaji mah leuwih mencan ngan ieu hayang bae jang pi akhirateun. Oh, geus kadinya pikiran mangaji. Geus atuh malah mah 2 tingkat atuh Pak Haji.
ngan senang hati lantaran Ki Haji naget teka paksa sebab non pikiran anak geus jang ka akhirat geus teka paksa. Coba orang nyen proposal non teh budak pondok pesantren bener teh henteu budak ngajina can puguh nyumbang geus bener henteu padahal mah nyumbang lah 400 sia jasapan itu salah urangna salah jelema keur neangan duniana dipake ka hayang kurang atau ngamuk ulah wakaelanan tenang bae engke ge nu sugih teh jasa ruah agama nami Islam geus ditoel mah ku Gusti Allah ji di lembur aing ieu budak magahan ngaji rame ieu sok aya marhaba pondokna bocor teh budak tah je kentengna dibeli bae kitu ku aing kena kahujanan atuh geus atuh mulai datang. Waalaikumsalam ji si cuma magahan ngaji alhamdulillah ya. Itu pondok ji nang ngabangun sa itu saya ya kula bae aya salah ditempelkeun saya ditempelkeun geus atulah mangaji ye nek milu ngabangun aja ieu ulah mangaji lah pan sia ulah ieu bisi mangaji non butuh kene henteu ieu mah jang ka akhirat pan mangaji geus asal geus ngomong akhirat bae tamat timbul ti hate sorangan asal geus ngomong akhirat bae timbul ti hate sorangan. Proposal mah datang di teu pernah aya tapi lamun geus pikiran ka akhirat tah kentengna tanggung jawab Mang Haji tanggung jawab geus tah eta tah can dicetnya dicet ku Mang Haji geus tah ieu tah naon tah geus kitu ai geus ka akhirat tah teu mah geus jalan lagi tuh kos salat bae kumaha nyana enggak akhirat mah yang 4 rakaat selesai yang 5 yang 2 tuh kumaha nyana nyumbang ge kos kitu kene. Masya Allah nah jati diri santri heula ulah sok hajun yang proposal komotan cek Tuan Si Abdul Qadir mah kabatalan Kiai Salap ketika datang ila abwabis salatin ketika datang ka lawang-lawang sultan ka camat ka lurah ka bupati batal jadi kiai na engkena boga bangunan doang moal didengekeun ilmu Allah na eta cek Tuan Si Abdul Qadir batak tinggal dituturkeun bae kurang dihadiahan kudu izin ka Tuan Si Abdul Qadir mata kiai lu sok nal menyebarkan proposal teu izin ka Tuan Syekh Abdul Qadir teh kos kitu di hadiahan ongkoh tapi izin henteu boon teh kiai ulah geus bae aceuna eueuh nu nyumbang ya tong geus sakitu ayana paket heula tauhid ku urang dihareupeun Allah nah Kangjeng Nabi teh manusia prihatin lantaran dakwahna dibohongkeun lain bae Abu Jahal, Abu Sufyan jeung Abu Nulaina bahkan seluruh masyarakat geus diomongan bahkan disumbang ku Abu Jahal kita ngabohongkeun Muhammad. Kangjeng Nabi kan manusia tetep bae ketika dibohongkeun mah ngerenyed hatena sedih aya kasedih. Kangjeng Nabi kadang-kadang ngurucut cai mata sedih dibohongkeun ku masyarakat cek Kangjeng Nabi boro-boro sadunya cacak-cacak di Mekah ge geus dibohongkeun sepoe 2 poe 3 poe 5 poe terus datang ka saminggu datang ka sabulan masih keneh dibohongkeun sedih Kangjeng Nabi. Tai turun ayat malaikat Jibril mawati Gusti Allah Jibril sampaikan ke Muhammad lantaran Muhammad Rasul aing teh keur boga kasedih sampaikan gara Jibril disampaikan ku malaikat Jibril ieulah ayatna nu ku urang dibaca qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun nyata jelas aing nu agung cek Gusti Allah nyaho jasa sanyanya kalakuan yakin ucapan-ucapan Quran kupar-kupar ucapan-ucapan kupar bentuk ngabohongkeun ka anjeun teh geus ngajadikeun sedih ka anjeun Muhammad kasedih anjeun teh ku dibohongkeun ku kala kapirin-kapirin dipimpin ku Abu Jahal aing nyaho cak Allah tuh mentek ieu aya teh ngabeberah nenangkeun Kangjeng Nabi supaya Kangjeng Nabi tenang ulah loba pikiran ka dieu ka ditu ye Muhammad fa innahum la yukadzibunaka eta kafirin di Mekah teh lain ngabohongkeun ka anjeun di jero hate
ilmihim lantarannya nanyarahun anak sodikun anjeun bener teh Abu Jahal nyaun bahwa anjeun bener Abu Sufyan nyaun bahwa anjeun bener termasuk kekentong kafir gitu kene masyarakat nyahuan ke anjeun bahwa anjeun makan bener jero hate nama tetap mengakui karena kebenaran ngan manehanana ieu teu daekeun ngajelaskeun sebab manehanana ieu merasa terkalahkeun nu mantak tenang be Muhammad aing nyaho cek Gusti Allah kami nyaho nu agung nyaho kana kasedih anjeun bahwa anjeun teh dibohongkeun ku para kafirin tapi sabenerna mah kafirin teh lain ngabohongkeun ka anjeun ku hate ngan sakadar sungut doang sebab nyahoeun bahwa anjeun teh bener tuh walakinnal zalimina bi ayatillahi yajhadun mun hayang nyaho Muhammad eta nu zarolim nu ngabohongkeun ka anjeun teh teu ka anjeun mah ngabohongkeun sote bi ayatillahi yajhadun nyana angas nyana teu percaya teh ka ayat Allah ai ka maneh mah nyana ge percayaeun ketika anjeun nyarita nyana percaya teu percaya sote teu percaya ka ayat-ayat Allah anu disampaikeun ku anjeun ketika anjeun nyampaikeun ayat-ayat ti kaula cek Gusti Allah bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard bahwa pangeran teh qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tak teu percaya sote ka ayat-ayat Allah adapun ka anjeun mah percaya atupan percaya ke Kangjeng Nabi Muhammad berarti percaya ke ayat. Atuh ai ke ayat teu percaya ka Kangjeng Nabi na percaya pan teu ka harti ieu mah nenangkeun Kangjeng. Padahal mah teu percaya bae geus. Teu percaya ke ayat Allah berarti ka Kangjeng Nabi na ge leuwih komo. Tetapi ku Gusti Allah ya ditenangkeun pikiran Muhammad Kangjeng mah ieu mah percayaeun teu percaya ge ka ayat-ayat Allah. Atuh lamun dilempengkeun mah atuh komo ka aing. Tapi ente supaya tenang Kangjeng Nabi jadi tenang tuh kok saya hiji lalaki hayang ka hiji awewe anu gelis ai praktek ai tadi nama lindek-lindek japati ai kabladina embung ditolak mentah-mentah tidak ada cinta pada diriku waduh barang dijelet dari surat nanti yang ispohara jasa etapannya ngalentuk bae terus bae tengen dahar tengen asare aya babaturan aya kunaon ngalamun bae tadi surat barang di dalam suratna bener bae dengan singkat kata-kata gini perlu diperhatikan ambo sakumaha teu luhuran ke atasan ban mah perlu diperhatikan mah tuh ban sakumaha naon bae bahwa kedekatan saya terhadap kamu tidak ada lain kecuali hanya sebatas kenal saja. Tidak ada cinta dalam hatiku untuk dirimu. Sekian Sarwiti. Jam jasa panta batu. Oh, puhara jasa tanpa bahasa. Nges dinding haling deui nu mantaknya ngalentuk bae. Tak kapagi ku babaturanana. Sabenerna mah lain teu bogoheun. Aing nyaho jasa, aing leuwih deukeut ka Sarwiti tibatan sia. Ai sabenerna mah aya hatena mah bogoheun ka sia. Ngan ieu mah nu mantaknya ngomong kitu sote tah eta nyana geus dijodohkeun ku bapakna. Jadi geus sia ulah sok nyeri hate bogoheun. Saha sih nu teu bogoheun ka sia pan sia mah deuleuh jeung bulan ge teu jangan sia. Pan tenang da ka hate tenang. Padahal wah atuh lamun bogoheun bae teh ditarima teh. Tapi pan nasihat geuleuh lain teu bogoheun ka sia mah atuh pan buktina awe-awe nu itu ge kan barogoheun ka sia eta mah ku sebabnya na geus dijodohkeun eta teh mah urusan bapak kan teh mah ka ditu hak peto bapak teh mah geus eta teh mah sadar bae oh kitu ja atuh aing leuwih nyaho ih bogoheun ge sok ngomong-ngomongkeun sia bae padahal mau ngomongkeun teu bogo ngan disumputkeun eta mah sumputkeun pan jadi tenang kayaknya oh gitu nya tuh geus biasa dahar deui sih geus biasa lamun aya nanya deui bogoheun ngan nya na geus dijodohkeun ai kitu onam cek nya teh sugan aing mah lain kitu mantap geus ulah sok di pikiran geus pokona mah urang neangan deui hayang nu putih ka Lampung aya gede adat hayang nu hideung Brebes hideung tapi nurut mending mana teh sia oh hiji-hiji acan temen kitu aya putih gede ada teu hayang aing ngadon ngajang jawi aing hirup aya nu nurut hideung teu hayang aing boga aing teu pang tersep-tersepna kana hideung
aja aku batu malah kawin aing malana. Tuh jadi ku Allah dinasihatan tuturkeun dia nasihati Gusti Allah ya. Tuh Masya Allah fa innahum la yukadzibunaka Muhammad. Ulah sok sedih ulah sok prihatin kufar teu ngabohongkeun ka anjeun pisirri di jero hatena mah da nyahoeun bahwa anjeun teh bener. Walakinaz zalimina wa bahu walakinaz zalimina bi ayatillahi yajadun. Ngan nu zalim teh kufar-kufar Mekah eta mah teu resepeun teh ka ayat ka anjeunna mah resepeun. Masyaallah. Namun cek ahli bilagah mayat wal muzhar maudi al mudmar iltifat ngaranna sebab di ditu nama la yazunuka allazi yaquluna fa innahum la yukadzibunak dhamir kunaon tu kablah dina dizahirkeun walakinnaz zalimina biayatillahi yajhadun kudu nama walakinnahum biayatillahi yajhadun tina walakinnahum dipikeun humna dhamir ditendeunan walakinnaz zalimina Eta ngaranna iltifat wal iltifatu wa wal intiqalu min badil asali bi ila badin qaumin mual sambarangan di mana-mana ngagantikeun kudu aya rahasia. Naon rahasiana? Rahasiana ngabangetkeun ka kupar-kupar Mekah lantaran tadi mah bahasana ge kupar Mekah berarti kupar Mekah teh ieu sangat nganiaya ka Kangjeng Nabi melalui pembohongan zalimna ka binabina geus ku sangat-sangatna dizahirkeun ku ari walakinnaz zalimin eta keneh kufar nu banget zalim ka Kangjeng Nabi tuh walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu Jibril bejakeun ka Muhammad lain Muhammad bae nu dibohongkeun ku kaumna nyata jelas kudzibat rusulun rasul-rasul nu baraheula ge Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Harun, Kangjeng Nabi Sulaiman, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Ibrahim, nenek moyang bapa moyang baheula tetep kudzibat rusulun min qablik. Sanjan anjeun Muhammad tetep rasul-rasul nu baheula ge horenganan dibarohongkeun. Nu manta Kangjeng Nabi Yunus datang ka mabur bae ge lantaran dibohongkeun ku kaumna. Nu manta Kangjeng Nabi Sulaiman haju ku Gusti Allah kitu diturunkeun heula darajatna eta tadina dibohongkeun ku masyarakatna. Nu manta Kangjeng Nabi Daud Kangjeng kabeh Kangjeng Nabi Musa datang ke kuara dibohongkeun heula ku kaumna. Jadi cerita-cerita Rasul teh teu datang ka jaya bae dideuleuh heula perjuangan anak Muhammad rasul-rasul nu baheula ge tetep bae dibarohongkeun heula ku kaumna ke mun dideuleuh perjuangan anu mantep kakarak ujung-ujungna arariman. Mantak tenang bae Muhammad kakarak sakitu mah yeuh walaqad kudzibat rusulun geus dibarohongkeun rasul-rasul nu baraheula min qablika memeh anjeun ieu teh nenangkeun ka Kangjeng Nabi tapi rasul-rasul nu baheula teh terus bae dakwah fasabaru ala ma kudzibu salalabar kana pembohongan bahkan lain sakadar sakitu wa uzu dianiaya teu saetik nabi-nabi rasul-rasul nu dianiaya ku para kaum-kaumna tapi tenang bae terus bae heulanan hatta atahum nasruna sehingga engke datang ka kaum pitulung kaula lamun geus nyana geus teu bisa ojah para rasul para nabi dalam rangka dakwah teh engke keputusan terakhir mah aya di aing pitulung aing nulungan eta rasul cek Gusti Allah eta mah aya di aing mungkin ku aing digempakeun mungkin ku aing dibere galedeg mungkin ku aing dibere angin mungkin ku aing dibere hujan teh urusan aing jang nulungan rasul teh kos kitu ujungna muntak atuh baheula teh Kangjeng Nabi Lut mah kaumna lantaran ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Lut na geus teu ojah dibalikeun jelema raragagan langsung ka neraka coba eta masyaallah 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 aju di zaman Kangjeng Nabi Musa gitu keneh Kangjeng Nabi Musa dianiaya dan lain sebagainya ke cerita-cerita nabina luar biasa tak eta pitulung aing tanu mantap kurang ge kuari sebagai warasatul anbiya kakarak anu puletak peletik mata tangga ulah dianggap kakarak anu puletak peletik ngomong mah anu tina sajajareun ulah pati dialah hate
kakara-kakarak di Ciduhan mah Kangjeng Nabi magis lain di Ciduhan deui. Kangjeng Nabi mah unggal salat balik di masjid di Ciduhan coh. Asal balik subuh bade di Ciduhan coh Kangjeng Nabi. Sababaraha kali di Ciduhan ketika Kangjeng Nabi liwat jam nu sakitu eueuh nu nyiduhan Kangjeng Nabi ngajanteng bae ngadagoan. Je teu goa tuturkeun Kangjeng Nabi. Ji tuturkeun Kangjeng Nabi diintip ku Siti Aisyah cek Siti Aisyah pan atuh cek Siti Khadijah. Ku Siti Khadijah cek Siti Khadijah teh pan atuh ieu lila amat Nabi. Biasana geus datang di dieu le keur ngadagoan keur nangtung bae. Orang ngadagoan nu nyiduhan eueuh. Barang datang tuan kok rada lambat. Biasana aya nu nyiduhan di dinya jam sakitu teh kok ieu eueuh nu mentek ditagoan besinya lambat. Tuturkeun Kangjeng Nabi hayu. Urang muringkak bulu urang mah kos kitu na teh. Geus lain sakitu deui Kangjeng Nabi mah. Beres kok, Bro. Jeung nu di imah kaluar. Punten cek Kangjeng Nabi, aya naon? Ai nu sok nyiduhan teh dirinya saha ngaranna? Oh, Kipulan. Emang kuari ka mana? Oh, nya Muriang dilayat ku Kangjeng Nabi. Dilayat ku Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam. Oh, Muhammad aya naon? Lain biasana kula sok di Ciduhan ieu. Aduh hampura. Sakian hampura. Aduh kula ieu keur muriang panas. Tuh izin amat Muhammad. Wah, kula mandek iman bae ka ajeun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Bu, Muhammad horenganan eta istiqomah jasa anjeun teh. Ku sebab kula eueuh bae disampeurkeun ka dieu. Eta teh mah endek iman mah alhamdulillah hidayah ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi. Engke kumaha mun aya Abu Jahal datang. Lah, Abu Jahal tinggal Abu Jahal, geus. Kula izin jasa, mah nya kula teh nyiduhan bae dilayan. Pas kitu. Urang mah mantep jasa. Urang aya nu ngomongkeun bae ge. Saha eta nu ngomongkeun aing? Hah? Diteluh sia ku aing. Nya kiai leuluh. Tuh. Gas. Urang diundang ari ungkat tetangga. Aya si anu moal aing moal datang ka dieu. Emang urang aya si eta. Satungtung aya si eta aing moal. Atuh ngagedean mah masalah. Kangjeng Nabi mah di Ciduhan dilayatnya nama diomongkeun doang teu datang-datang acan geus pepisahan. Deuk kumaha deuk jadi panutanana. Kudu nama datang kadinya biasa ngomongkeun deui alhamdulillah atuh sapa ku urang langsung ku urang sopanan geus geunaheun ya Allah ya Rabbi geus ditata ku Kangjeng Nabi contoheun urang uswatun hasanah unggal maulid uswatun tapi deuk irahan nuturkeunana urang tuh ya Allah wala mubaddila li kalimatillah teu aya nu bisa ngagantian kana katentuan Allah kana janji-janji Allah lamun Allah geus dek nulungan dek dirusak ku gempa dek dirusak ku angin dek dirusak ku hujan ku banjir dan lain sebagainya saha nu neuk bisa ngagantian la mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka yakin geus datang ka anjeun min nabail mursalin berita-berita mursalin anu bakal nenangkeun ka hate anjeun. Geus Muhammad kuari mah tenang bae, ulah sok haju sedih, ulah prihatin, kakarak dibohongkeun sakitu, nu baraheula mah leuwih ti kitu. Kakarak timbul tenang ka Kangjeng Nabi. Mudah-mudahan urang kabehan bisa nyontok ka Kangjeng Nabi, bisa nurutan Kangjeng Nabi, bisa nganut ka Kangjeng Nabi sehingga urang diaku sebagai umat Kangjeng Nabi. Di akhirat jaga urang disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang di barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ghairuhu lan ngucap sapa lian khalifah tawallah hamlar rausi nanggung hamila tawallah ngarabawa ing nanggung sirah Sayyidina Hasan sapaki Bashar ibn Malik wa dakhala lan manjing ya Bashar bihi kalawan ngagawarasi Ali ibn Ziyad ngatas ibn Ziyad wa huwa lan watawi ya Bashar ya gulu iku ngajab ya Bashar hada syarang ikilah ikisiran pagodiba maka bendu sapa ibn Ziyad min qawli saking ucapan ya Bashar wa gulalan ngajab ibn Ziyad ing lapan ta'idha alimta maka tatkala warusira annahu ing satuhune iya husan kadzalika iku kana mangkana khairan nas
maka tahu maka kenapa mata ini sirah ingusan wallahi supataisen demi Allah lanil tamini khairan abadan para mereka sirah saking ingusan yang kebajikan dan salawasat wala alhakan maka lan yati bakal nemakan temenan isun kaing sirah bihi kalaan husain summa kadimahu kari-kari temeka ya ibnu ziyad ing basar pabaraba maka muka ya ibnu ziyad untuk kau ing gulune iya basar Waqala tabuhlah mengucap sabar setengah ulama Ina Yazid dan Muawiyah yang satu ni Yazid bin Muawiyah wa ikutai Yazid Allah juga taliku kang mata ini waladi qatilah Husain ingkang ngabunuh ing Sidina Husain Kurang lamun nyaritakeun Sidina Husain berarti inget ka Karbala Alhamdulillah kaula geus nyaba ka makom Sayyidina Husain ka Karbala. Masyaallah. Hese nyaritakeunana keindahan Karbala. Keindahan kitu makom Sayyidina Husain. Keindahan bangunan-bangunan nu ditaretes ku mutiara-mutiara. Parijeng arsitekna anu luar biasa cakepna hebatna keagungan Sayyidina Husain secara batin dalam rangka memperjuangkan agama anu haju dicacag-cacag haju dibentukeun kuburan di dinya zahirna mulya batinna mah leuwih mulya zahirna ku ari pohara jasa dimumule ku urang Iran Karbala ayana di penungtungan Irak Iran ta eta teangan haju leuwih urang ditumah datang ka makom Sayyidina Husain di lawangna bae lawangna geus diciuman sujud diletakkan diciuman terus datang ke jero makamna ge nu teu cerik-cerik kabeh bahkan aya peragaan kitu duka terhadap Sayyidina Husain tak ieu teh aya jadama dipeupuhan dada teh dipeupuhan jadi aya hiji babacaan di Iran anu mengenang karena kedukaan tertinggal Sayyidina Husain dibunuhna Sayyidina Husain jadi nyana teh ieu tah kadu bandeng dudak dada bahkan lamun haul Sayyidina Husain 10 Asyura tayeu dibocoran yang datang ke kaluar getih ratusan ribu manusia ketika haul Sayyidina Husain antara Irak jeung Iran berbagai negara nu darareukeut Syriana Jordana terus di Mesir daratang ka dinya lempang ratusan juta manusia eta mah makom Sayyidina Husain geus pohara jasa. Padahal dina thariqah teh Kangjeng Nabi Allah ngawurukan malaikat Jibril kita ngawurukan Kangjeng Nabi malaikat Jibril diwurukan ku Kangjeng Nabi ngawurukan Sayyidina Ali ngawurukan Sayyidina Husain. Jadi nu kaluar ti dina Husain seluruh thariqah jalur mana bae Naqsabandiyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Khalwatiyah Utsmaniyah Ghazaliyah Satoriyah Ghazal wabe ti ditu dapan kitu tah Kangjeng Nabi Sayyidina Ali heula kemudian Sayyidina Husain kemudian Zainal Abidin kemudian kaina gitu Ja'far ta eta terus terus datang ke Kiwari tapi eta dianggap Syiah jadi Syiah eta orang muncarita Syiah eta teh tiba heula ge ayangan Syiahna lain Syiah nu ihda asyara Syiah anu kuaripan nu salah ge Syiah anu fikihna Ja'fariyah ai Syiah nu baheula mah Syiah golongan Husain eta mah atu Sunni na Syiah nu kuari anu berpanta menjadi 11 panta ieulah anu henteu diakui ku ahli sunnah wal jamaah ieu keur carita urang wallahu alam ke di akhirat mah nyanggakeun ka Gusti Allah urang mah tetep bae
ngakhawatirkeun mentak geus nyaho kieu paingan guru-guru geus teu kudu nyaba ka Sayyidina Husain cukup di imah bae hadiahna geus teu kudu datang ka Iran ka ditu ka Karbala lantaran ningali makom Sayyidina Ali sakumaha disembah mantak Wahabi di Arab di Saudi Arabia na eta teh ngaharamkeun ziarah gegedena mah eta ka Syiah tah akhirna mah disak kompet daunkeun kabeh geus diharamkeun padahal ai ziarah ala urang manu dititah ku Kangjeng Nabi atuh masalah urang ge bisa ngaharamkeun ziarah model ala Iran haram tambah geus kos kitu mah sujud di lawangna keneh sujud di hareupeun makom cirik di makomna diciuman makomna di ideran makom Sayyidina Husain teh itu keneh Sayyidina Ali di Najaf ieu mah keur carita Sayyidina Husain masyaallah akhirna mah kula ge sarombongan dek babacaan nu biasa ge cek kula geus cukup bari nangtung bae lantaran kabeh kos kararitu geus cukup hadiah langsung bari nangtung langsung keluar bae lain teu menghargai ke Sayyidina Husain tetapi orang daripada jadi fitnah di ditu teh gitulah keayaan makom Sayyidina Husain indahna kabina-bina agungna kabina-bina zahiran wa batinan aju kuari dibangun sedemikian rupa bangunan geus hese nyaritakeunana meureun triliunan tama bangunan lantaran ditaretes kemudian handap lagi hese nyaritakeunana bae geus lah ieulah Sayyidina Husain bahkan disebut nage ieu haram ku urang ditu mah geus ibadah haji na Syiah adalah ka makom Sayyidina Husain ibadah haji na kaum Syiah teh kadinya ke kakarak ibadah haji ka Makkah biasa ngan nyana nganggap eta teh sarua jeung ibadah haji puluhan ribu unggal peuting terus-terusan unggal poe unggal peuting tamang geus moal sepi-sepi di kuburan Sayyidina Husain mah kuburan anu terus-terusan dikunjungi ribuan manusia tilu hiji kuburan Abu Ali Ridho nomor kedua Abu Ali Ridho teh eta teh adi eta teh kakak Sayyidina Husain ngan beda emak ai Sayyidina Husain teh gitu cucu Sayyidina Ali putra Sayyidina Ali teh nikah ka putri Kangjeng Rasul ialah boga anak Hasan Husain panca Kangjeng Nabi teh awas Ali ulah dikumpulkeun darah kaula Fatimah jeung anu sejen satungtung kula aya keneh ulah dikumpulkeun kula ieu adalah embung neuleuh prihatin jeung sedih anak kaula teu nyandung teh Sayyidina Ali teh begitu Siti Fatimah maot kawin deui ka Sayyidina Ali boga anak lah ngaranna Abul Fadl Abbas kunyahna teh Abul Fadl geus adik kakak Sayyidina Husain jeung Abul Abbas eta teh Abul Abbas tah disebut Abul Fadl ieu adalah adikna lantaran Sayyidina Husain mah heula kuburanna masyaallah hiji makom Sayyidina Husain puluhan ribu dua Abul Fadl luar biasa Abul Abbas emang tidinya katilu ngan misah kuburanana misah embungnya dihijikeun nu mantak embung dihijikeun isin waktu perang manehanana gitu haus dahaga begitu haus dahaga anu luar biasa nyanalah anu bertindak neangan cai mawat wadah tadi naik kuda begitu datang ke Sungai Tigris jadi itu orang Sungai Tigris kamari ge ningali Tigris teh terus langsung turun sanggeusna turun terus nganyangin encan nginum mawa cai nu mantak teu nginum nyana embung nyana teh seubeuh ti heula lantaran itu ge can nginum ahli-ahli Allah mah boga pikiran teh kos karitu lamun aing nginum aing seger batur aing mah keur cacalangapan kajen teuing bareng bae nginum coba teh angan di dieu nu boga pikiran kos kitu coba hiji bae henteu cenah mah nyana dahaga cai aya nyana nu ngala henteu kieu aing heula memeh batur henteu ke bareng nginumna di ais wadah langsung naik kuda kabeneran aya penjahat di dinya teh musuh dihadanglah ku musuh ieu leungeun nuker nyekelan les ya nuker nyekelan ditempas cap
ku musuh potong leungeunna sakit dicekel les ku leungeun kenca cai digegel ka dieu geus ieu geus kaketepengan ngabelaan babaturan dulur anu hayang nginum nyanana encan nginum lantaran neuleuh basi keneh bisa langsung ditempas di kirina langsung make suku les make suku ieu dicekelak langsung ieu sungut ieu ngabelaan itu lantaran masih keneh bisa keneh bae dipanah ceger bae tah eta nyana terus kokorandangan cai mah datang ka dulurna nyanana maot gitulah memperjuangkan dalam rangka perang si pintea kos kitu masya Allah karim iyalah Abul Fadl mantak di ditu teh cai teh dijadikeun lambang hiji panah kedua cai ngolocor di hareupeun masjidna ge cai di tengah-tengah kota na ge cai ge make wadah kitu ngulucur bae lantaran tah mun teu nyaho sejarahna dongengna urang bingung datang ka ditu ieu cai sing kolocor naon maksudna bapak sia dekat itu teh nyaho dongeng-dongeng acan dongeng oh kos kitu bantak kula dongeng di ditu seperti eta tah geus ngadongengkeun na ieu lah lambangna cai nu mantak ku Gusti Allah langsung begitu maot manehanana disadiakeun sorga naon tah lain tinana naonna eta teh embung nginum mantak dina kitab-kitab sufi dipuat embung nginum padahal cai aya sabab naon embung diri sorangan seger aya batur kahaus dahaga kajen teuing batur anu seger diri sorangan maka kajen teuing dahaga ge eta teh sufi kos kitu ari tasawuf kuari mah kajen teuing aing loba berkat batur maka kajen kalaparan ge tasawuf nu kuari teh kos karena itu bloonnya saya tak aduh gusti atuh asa jasa urang nyaritakeun tasawuf mah isin jasa isin eueuh jang sorangan jang batur kabeh nah iyalah Sayyidina Husain langsung ceger ku Ki Basar potong huluna ditendang-tendang pakai bola awakna dicacag hatena diremes-remes Sayyidina Husain teh digeger sakumaha ngegelna hindun ka hate kitu Sayyidina Hamzah majikan Abu Jahal teh geus karengseun jasa ka Sayyidina Hamzah lantaran terbunuh Abu Jahal sebagai suamina di Badar di Uhud dihantam Sayyidina Hamzah ceger cacag 70 cacagan ceger-ceger korek ku si hindun teh eta dadana berewek cokot hatena gegel dirames-rames ku gereget-geregetna ka Sayyidina Hamzah cak Kangjeng Nabi zahirna seperti kitu Hamzah na teu pernah nyahueun sebab memeh maot ruhna geus aya di sorga kula geus neuleuh Hamzah keur uncang-uncang di surga ieu cerita zahirna seperti eta Sayyidina Husain incu daripada Kangjeng Nabi diperlakukan seperti Sayyidina Hamzah tah ieulah wah geus acak-acakan awak nama inting-intingan tinggal huluna dipajang-pajang tas ditendang-tendang gitulah memperjuangkan agama urang geus datang ka mana memperjuangkan agama geus datang ka mana urang coba kakarak saeutik diomongkeun leuh geus eureun kakarak teu menang berkat bae eureun urang mah memperjuangkan agama teh urang mah ojol urang mah tah ieu kos kieu masyaallah karim nah huluna nu mentak awakna Sayyidina Husain teh dikubur di Karbala baheula mah seungit terus-terusan kuari ge seungit hese nyaritakeun seungit ngan meureun geus campur-campur jeung parfum ayeuna mah hiji Sayyidina Husain puluhan ribu bae dua Ali Ridho puluhan ribu bae tilu Sayyidina Ali tamu moal eureun datang ka irah ge ribuan manusia teh mah di dinya mah ya Allah ya Rabbi tah baheula mah teu bisa dongeng karing ge urang ngacaan kitab kuari mah geus nyaho urang ka Najab geus nyaho ka Karbala orang kos kitu jelema teh masyaallah pohara jasa ngahormat ka Sayyidina Ali ngahormat ka Ali Ridho ngahormat kitu ka Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain geus pohara jasa disebut lagi haram-haram Sayyidina Ali disebut Masjidna Haram Sayyidina Husain disebutna haram Ali Ridho disebutna haram Ali Ridho geus sarua mempertahankan ahli sunnah wal jamaah mempertahankan sunni terbunuhnya di zaman Raja Harun Ar-Rasyid datang ka di penjaranya nama di jerotannya ilah Ali Ridho
mantap makomna Masya Allah ribuan puluhan ribu pengunjung unggal poe. Nah iya ke cerita sirahna geus disepakan-sepakan. Nah wa qala gairuhu cak saliyana khalifah nyaritakeun ngurus mamawa kana mawa sirah Sirina Husain Bashar bin Malik nu ngabunuhna. Ki Bashar bin Malik dibabawa ku nyana asuplah nyana bari mamawa sirah Sirina Husain ka itu Ibni Ziyad bari ngomong kieu Ki Bashar teh ngomongkeun sirah nu tadi teh qataltu khairan nasi umman wa abban wa khairuhum yansibuhu nasaba kaulah geus bisa ngabunuh kana pangmulya-mulyana manusia ti segi indung jeung bapakna digedak ngomong kos kitu teh tah ku saya nu ngagedak Ibnu Ziyad wes siap goblok ngomong kos kitu taida ayin tah anda kakana kadalik lamun nyaho eta pangbagus sa manusia segi bapa jeung indungna mun eta dianggap pangbagus sa manusia kalima kota tahu kurang dibunuh tuh sia goblok sia ngomong bae kharunas kasih Husain tapi sia dibunuh wallahi demi Allah lan ieu teh moal diengkekeun deui sia ku aing tilukeun balesan aing lan ieu teh mini khairan masalamat tileungan aing sia salilana wala alhiqannaka disusul sia ku aing dibunuh sia ku aing langsung didatangan langsung penggal leherna ceger bae balesan Sirina Husain sia ku aing sia terbunuh sarua bae deh. Eta main bunuh-bunuhan perang teh kos kitu eta. Ya Allah, urang mah memperebutkeun limbah perang teh. Sobat ieu sobat itu. Tah kos kitulah. Jadi sirahna ngagelenceng dua wari mah. Sirah Sirina Husain ngagelenceng, sirah Ki Bashar nu ngabunuh ngagelenceng deui. Rasakeun sia. Cek badul ulama sanyana Yazid bin Muawiyah anu ngabunuh ka Sirina Husain nu ngabunuh Sirina Husain teh Ki Bashar nu ngabunuh teh lain Ibnu Ziyad cek sebagian ulama langsung nu ngabunuhna Yazid bin Muawiyah pan ieu teh perang antara kitu Sina Ali jeung Yazid jadi urang teh aya perang Jamal Siti Aisyah teh perang jeung Sidina Ali ijtihad aya deui perang Siffin mah ieu Karbala Sidina Muawiyah jeung Sidina Ali gitulah terus berkelanjutan. Yazid teh putra daripada Muawiyah sedengkeun Muawiyah teh sahabat Kangjeng Nabi. Nu mantap teu pernah dicaritakeun ku ulama motif perang ieu mah ieu lamun lain urang keur ngaji kieu mah ieu keur kabeneran carang nu ngadongengkeun. Nu mantap carang kunaon? Emang hese didongengkeun. Teu bararisa. Ieu keur carita nu nyaho ge dilarang. Guru kula di Garut ngalarang. Almarhum abah di dieu ulah terlalu didongengkeun lamun lain keur diaji. Carang pan di mana kiai nu ngadongengkeun keur mah teu bisa deui meureun. Carang. Ulah emang aya amanat beneran. Ulah. Sebab naon kadenge ku kafir berarti sahabat jeung sahabat perang. Minantu jeung indung perang teu nyaho motif dapan. Padahal motifna ijtihad pan. Nah ieu ge Sidina Muawiyah pan sahabat luar biasa perang Kanjeng Sidina Ali berlanjut Yazid putra daripada Muawiyah berlanjut jeung Sidina Husain putra daripada Sidina Ali. Nah nu mantap lamun urang lain keur ngaji mah kieu ieu moal dibahas ku kula ge ieu mah ala kadar bae geus lah ieu mah rahasia bae nya engke bejakeun deui ka ditu atuh ke rangkumanana ku urang insyaallah dicaritakeun dirangkum ke mulai kumakan ieu mah hadis dapat tali jeung hadis ieu caritakeun patali jeung hadis ieu jadi pisah-pisah dongeng teh. Nah gitulah jadi Yazid bin Muawiyah lah anu ngabunuh ka pembunuh Sayyidina Husain nu ngabunuh Sayyidina Husain Bashar bin Malik dibunuh deui ku Yazid wa imam wallahu alam bissawab.